Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MJ Project. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, karena semua itu nggak bayar alias gratis. Terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh hate Kangjeng Nabi langsung leuleus manusiawi ngaranna kitu kene para sahabat manusiawi secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh aduh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampaikeun doang teger ketika leuleuh hasilna loba kene jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampaikeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya lah ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya moal ngabahayakeun jelema anu bodoh moal ngabahayakeun jelema anu nyacan idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah di mana anjeun geus menang hidayah di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah kajeun batur mah batur bae maneh mah alaikum anfusakum na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekeun nama cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai keras-keras para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuh kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kada ditu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alpiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngameunang ketika satu suara riba haram
eta teh bunga bang haram dunia kelasna dibahas di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah haram, organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun, berbagai organisasi haram, media kabeh dibaca haram kabeh. Ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia, dipaksakan tidak boleh tidak, dang harus dihalalkan itu kredit, bahas melalui organisasi, harus dihalalkan itu bunga bank, bahas melalui pondok pesantren modern, tayangkan di TV, hasilnya dah media halal. Dakwahnya siapa yang mengharamkan? Kiai ortodok itu sudah dibahas, itu di pusat sudah dibahas, di organisasi halal, tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Quran ngek kita bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama. Aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah, ieu mah bank asli, ieu mah geus bank nasional, bank internasional geus teh asli deui, make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh, ganti bankna bank syariat leuwih parah. Deuk kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba. Make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib, kewajiban urang datang ka mana? Aya ieu ya ayyuhalladzina amanu, wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten, tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit, maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge, maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum, jang sorangan bae heulanan ku. Alaikum anfusakum. Da engkeun mah ku ari mah ye laifazuha, jaga ge tua kumu bisolahiha, diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat. La yaturukum mamballa, moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar, sasarna jelema nu sasar, bodohna jelema nu bodoh, nyacadna jelema nu nyacad, moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah. Lah jatuh lain tanya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun. Aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka, jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka, teu mampu ulam alem kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat. Maningan dakwah nu bener bae, dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu, dianggapna sebagai makar, sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia. Komo orang-orang intelek mah segala doktorandus, segala profesarus. Ulama inget karena is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya, "Kiai, ulah bandingkan ku kiai, naon? Ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil?" Ceknya nanti lah militer mah endek militeris, endek sepilis sarua bae ceknya nanti. Cek anu nanya pan sepilis. Aduh, mal ngerti orang ketos mah. Kita mah yang intelek bet mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh aya non kitu ngaranna aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris, dek sepilis sarua bae. Kan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an, coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran, tentrem.
masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanya naga tuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekna. Aing jeger-jeger mah jeger-jeger kredit motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae. Satu sisi butuh, satu sisi haram. Kumaha ya. Kami jaga pemajikan neng. Jadi ngeridit saya kieu haram ieu kumaha. Lah, didengekeun butuh. Geledeg kenca datang. Tuh, sakjana teh aing tadi na meundeuk rada bener bae. Aduh, hese jasa. Aduh. Neng, urang ngawarung eta pan modalna ti bank. Ajo. Cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka. Ah, moal kebal di neraka mah. Kebal. Di dunia mah urang isin bantu untuk boga motor-motor aja geus ulah dengekeun. Ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak. Tinggal salaki be. Aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu. Kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok. Ngaji, ayo ngaji, dibonceng. Ayo, bonceng. Lain ngaji milihan. Aduh, barang datang ka imah teh taka hasil ngaji. Naon? Beuh, kasempak-sempak dibeuli. Dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengkeun henteu. Masyaallah, aing salah milih asana. Kajian gua apa nyandung bae gitu ya. Berat tah lamun geus kitu. Tah eta neangan asli. Engke jang pertimbangan. Bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh. Beda bae, tetep bae. Neangan lauk teh neangan cai bae. Mijah disebut. Teu kupagi jeung cai tentrem lauk. Nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah. Suci urang teh. Nah, lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener. Lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba, lingkungan urang ngadidik haram, lingkungan urang ngadidik bohong, lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang. Nah, ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah iyalah. Nah, kudu kumaha tuh? Alaikum anfusakum diri anjeun. Sekuatna datang ka mana? Rapihan diri anjeun, ifazuha jaga diri anjeun. Raksa diri anjeun supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Lain berarti teu tanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli. Wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah Maha Uninga. Sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya heng kiai boga TV sakieu ge nangaleutikkeun kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat. Orenganan HP na gaya TV-an. Orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV. Boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae. Boy mah Kiai Golkar po haram sih. Insyaallah. Ngeundeuk kumaha atuh ayeuna. Tah ieu geus harares alaikum anfusakum. Sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu. Tanggung jawab masing-masing. Dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum. Moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula amatul laimin
moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngalengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing sia deui mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ye jamun ang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong geus kitu-kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idzah tada itu idzah tadi tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun nah sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun sia ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia deuk bener ayo si anu ngajuna handap pentang ngalampun teh nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat
lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampekeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh antul lah abah mah kuno aduh cak jadi aing ge dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan teh eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak maki kulantaran sieun nah besi haju isuk page topae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh ha gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai kana raka kula ayo milu memilu itu bahasa orang Cikupat kos gitu persis eta Masya Allah nah iya mah beneran iya mah bener aduh guys ya tanggung jawab kula guys kula nu ngajalankeun tah warung guys aing mah henteu nya guys tapi tetap AHS mah bareng oh guys beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngasatan pamajikan aikum anfusakum ulah dordar ulah doda orang nonton TV pamajikan nonton TV betul nih yang nonton TV nonton patna bah acara runtuy yuk teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu nu kos kitu segala film halah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae teh kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar ke kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan sia geus geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareum tek be ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen ngukumaha ge bareng sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus teu beres horenganan itu udah teger idah tadi itu empat deh urang geus menang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah sama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha anu deuk disalamatkeun ku Gusti saha anu henteu eta mah urusan Allah nah ayeuna urang balik di masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumun kenceng teuing pancen sok marah reunan atuh geus senyum bae pengen urang geus ka kamar kieu bae lah aing aya boga pamajikan terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan gitu ieu mah tunduk kumaha nitah pamajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngeudek rumaha nyaramna atuh moal bisa atuh kumaha ge
ulang-urang melu ulah peduli guys insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka sorga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik ditoel geus ditaulang nonton TV tapi terus baik oh atuh masing-masing baik jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajenteng Yahudi kajenteng Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakawal al muradu gairu cek sakawal manu dikarepkeun ku man bala idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam keganasan Islam kepiawaian Islam ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan tanya teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama akibat tahun ya akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah oh kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang aya jelema dibere maripat keur diuk aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid aya jelema dibere marifat teh di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya tah lain jadi wali sarwana sia nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh langsung ingat kana keagungan Gusti langsung ingat kana keistimewaan Gusti orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam kuari Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di
cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film masuk Islam, tapi tetap masih kena dipersulit kena tapi kan suara geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantak asal geus dibere hidayah bae, kiai di tengah-tengah kahirupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah. Ih, atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji, ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Allah deui geus sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekupi. Pareum ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing mantak aing bolak-balik ge. Mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana? Ieu pan poek amat pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sia mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi nek naon atuh di pareum mah. Celkeun. Ulah aya naon. Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama eleuk tuturkeun. Deuk aya anu nyumbang gitu. Berarti saya dikumbangna 10 juta. Leutik teh euy. Jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong. Geus ngelentit. Dibere teh 20 juta. Leutik nanti. Dibere 20. Nganggeuskeun ku sekupi. Ces. Pandeglang sapandeglang pareum, serang saserang pareum, Tangerang satangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut Maceng Pikri, dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri. Ini kumaha teh? Mareuman teh mareuman. Ulah kitu geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun haram bae, deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae. Wayang ngomong aing mah ngomong bae, sia deuk ngadengekeun los teu kajen, sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta, teu akur pahamna. Leg-leg paham sia. Geus bae bakal sinaran. Itu mah gede amat hurung mah. Itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh kasih lalatuan eta obor. Nu mentak nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu mah. Allah dibere mukjizat lu engke di akhir zaman ulah Kangjeng Nabi Muhammad cak kaum Hawariyun. Ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat teh pohara jasa cak kaum Hawariyun, pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah. Di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kaukaban nuturkeun. Pelet tamatuh. Ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wah. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin
mana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid caringin nyokot cai parem ceknya parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantap kurang di zarahan ge eta pohara jasa saya asnawi mah di dieu nya mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah insyaallah geus pokona mah hese wali mah atuh pan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di bakekeng nyaho teh di bakekeng tah eta bahasa bakekeng model tah eta teh Inggris asli di bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna tah eta teh geus tinggal der asal kenop dipencet dur kumaha teh awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah teh eta teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis-nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae wah atuh geus puyeng enggak geus saya nyaritakeun anu kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh amat eta bakiak gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlah ti karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah mal bisa tuh urang hayang karomah ibadah hayang karomah tu istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tugas mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur diagung-agung teu hayang Gusti abdi diagung-agung besi hanas di dunia diagung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teu hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pan eta hayang ka Gusti teh eta angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae ja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tah hajut hayang sorga tuh sorga aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu senang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyieuna tuh eta geus pohara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah tah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola oh atuh kudu muter-muter tasbih da eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu ka tadina hayang ka akhirat ka sorga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam wali maka Allah bae geus saya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah
eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal. Eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun ieu teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu torekat dibikeun ka sambarangan jelema. Sebab pembahasanana beuki luhur beuki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar. Sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah. Oh berarti Allah aya di nyana tah. Cekel ku sia nyana nyekel Allah sia. Eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae, Kiai Halaj dibunuh bae. Naon sebabna nyana ngomongkeun Allah teh kula. Anallah kula Allah bunuh bae. Padahal teu salah di akhirat pangheulana ka sorga. Cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj. Teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kudu bodoh. Atuh nu pinter mah kitu bae terus. Lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah. Asa aya Allah asa aya Allah. Aja ditanya, Aisyah asa aya Allah di mana? Di dia jagana asa aya. Oh berarti dinya aya Allah. Itu pan sasar. Pan Allah mah di ghairi makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, di luhur, dihandap. Aya nyebutkeun di dia aya Allah. Atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid, hate asa aya we di Allah teh di dieu. Tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah. Lain wali nikah mah. Teu nyaho nya nama kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancup kadinya nikmat ibadah moal aya. Tuh, iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun, wahai manusia, Isa lain pangeran, Isa lain Tuhan. Isa mah nabi diangkat jadi rasul, dibere karomah, tekadkeun ku maneh Nabi Isa, nabi rasul lain pangeran. Geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun. Jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis, pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan. Lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa, nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa. Encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya, arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya. Encan lantaran dinobatkeun sa jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit. Ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh. Wah, geus disembah-sembah geus dikieu-kieu. Asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu. Malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna. Hayang anu. Coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade. Digerokeun kotok. Kade kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba goreng digoreng. Coba dahar. Mah deh atuh babarengan dahar mah dahar. Coba hudangkeun deui. Gom ya kotok, hudang. Inilah hudang deui. Kongkorongok berangkat. Isa pohara jasa. Atuh lamun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang mah. Sugezeuk mencit kotok, goreng jeung keluarga. Gom, bismillah, hudang deui. Isuk pencitnya moal beak-beak hiji ge asana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeng Nabi teh mukjizatna bisa ngocor cai tina ramu. Jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae. Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang. Mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing. Moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Dek ka mana? Aing hayang ka Bali. Iyalah kaum Hawariyun, pecinta Kangjeng Nabi Isa.
kaum Hawariyun Isa kami ngabela anjeun luar biasa eueuh deui Rasul nu diimankeun iwati anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun aya naon cek Kangjeng Nabi Isa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal ieu mah geus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam kieu ngomong nahe Isa hal yastati'u rabbuk apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa ayunazil alaina maidatam minas sama pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan wih eta permintaan lain lalagaan ku haramat eta menta kaum Kangjeng Nabi Isa pengikut Kangjeng Nabi Isa pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun menta ka Kangjeng Nabi Isa hei Isa coba turunkeun di langit hidangan kami supaya neuleuh Masya Allah mendet jadi rasul teh berat kitu keneh jadi wali emang kumaha gitu teu meunang salah kitu keneh jadi ulama teu meunang salah ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'wat mah sing hade mentek kiai teu meunang nyapa lain kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah cek mantog sia kitu bener bae anakna mantog jak aing ge sia teu nurut ka aing pan aing mah boga telu jawara tah mah kiai beulah jelema di Ciduhan kiai di Ciduhan alhamdulillah mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna kitu kuduna kiai mah aya nu nakol ceger ka huluna alhamdulillah sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus teu masalah jadi ngeunaheun ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia boga sabar letter sia Ciduh ayo ngadu Ciduh jeung aing sia itu lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nya henteu cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha teh kan sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga manzilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dek diagung-agung pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanesnu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki caci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae hamba ai naik yap naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nyada datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta hah sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti ya teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'wat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyana nama embungeun ketika dicoba na pahit anu luar biasa pahit
kama kapaitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usajen pugunya namanya nyarekan bae ku Sayyidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ka Sayyidina Umar tapi di imana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis teh gede pan Sayyidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sayyidina Umar pas datang kalawang Sayyidina Umar keur dijerot can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikanna teu ngalawan Sayyidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan goreng jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, ai brak datang ka dieu tuan keur dicarekan. Atuh sama asib. Atuh kula banding balik, hoy kade dengekeun kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sayyidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyeusekeun nu kudu nama aing nu nyeuseuh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseuna ku aing tapi pan pamajikan mang nyeusekeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu eta inget ka dijana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe kitu ja muhur datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae dicarekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sayyidina Umar we jangan inget gitu. Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing bae ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh aya yang dicarekan mah ulah tamang geus nasib-nasib bae geus mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna teu ngahiding aya sasaha teu ngahiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantap anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun we kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieunnan ayat ulah sok sambarangan
Tama pamentaan lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu anna kula wa tatma'inna qulubuna cek kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mujizat nomor kedua nawa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadol ku kami mujizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mujizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin wa mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngalawudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngalawudu sanggeus tawaddoa masa make baju heula nu rapih dikunjukan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deureus si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula
dilaksanakan kahayang para kaumna, kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna, beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa, salat rakaataini, salat 2 rakaat, beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa, sanggeus satungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul, karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama, hidangan ti luhur langit, takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka, anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran, mu'azimuhu wa nusarrifuhu, kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran, li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian, wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan. Datang kalain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti. Wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti, jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran, warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya, wa anta khairur razikin, Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian. Masya Allah eta doa. Beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa, dijawab ku Gusti Allah. Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa, inni munazziluha alaikum, wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan, bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna. Cuman kade famayakfur badu sahaja lemah nu kupur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kupur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu, siksana poara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa, kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun, bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang, tapi awas ulah kupur sanggeus diturunkeun. Pamay yakfur sahaja lemah nu kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan, awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna. Beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihissalam ka umatna, wahai kaum Hawariyun, pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti, tur dijawab ku Gusti, insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang. Wah, jelema geus 100.000 yapak di Yerusalem yapak yang terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang belahna kahandap di tengah aya caang, ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk, di luhur jeung di handap, di luhur mega di handap mega, di tengahna aya hidangan, jadi terus turun ke handap, molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit, dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap, tengahna caang ternyata horeng rampadan.
didinya nanampan teh dibungkus make kain berem, make taplak anu berem, bari cahaya anu luar biasa indahna, kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara, wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis berem, di luhurna mega, di handapna mega, cahaya anu luar biasa. Masya Allah, bisa dibayangkan ke orang betapa poharana kejadian tersebut. Turun ke handap panazala, maka panazalatil malaikatu biha minas sama, eta malaikat teh nampak reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah, mega teh padahal malaikat. Di handap malaikat, di luhur malaikat, di tengah-tengah rampadan gede, dibungkus pakai kain berem, sinar anu luar biasa, dibawa ku malaikat ke handap, datang ke handap. Masya Allah, eta teh bunga mah ayangan sieun bunga kabeh di lembah teu meunang aya nu nangtung kabeh, teu meunang aya nu robah jeung eueun nu nangtung eueun nu robah, sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya.